Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah untung jadi lamun urang boga anak maut, boga anak maut, boga anak maut tapi budak kene di akhirat mun kuari makan di kabe. Nah anu nyieun instruksi kabe bakal kita tanggung jawab engke di akhirat jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabe cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabe teh kos kitu mun kieu mah ulah kena boga anak kabe bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya. Sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga keyakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu cak salakina teh aing mah sia di KB teh lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ieu. Awak sia ieu bau obat ieu. Haram tak KB na teh. Haram eta KB. Geus kajen atuh aya siambung boga anak mah di KB ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masyaallah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama kuari. Mentek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh okos kuari invest daging ta eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun ki haji nu jadi peloporna ustad malah ieu mentak dibahasa babarakali riba keneh kos kitu mah atuh kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jarra nafan ta kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jarra nafan. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaro nafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheu nya. Moalah kitu teh teruslah kagok kan sabada sia. Sama sabodo sama kos gitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los mandek nenden di dinya datah lampu hurungkeun curug dikiekeun coba sia curug panas dan teu sia cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibeulem panas ya awak keuntungan sejenak keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang aing ku ngaji mapan ngerenyeh eureun mulai kan ai habar ti babaturan doang mah haram haram nang di mana sia moal ngadenge panjana. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana hon teu tah haram pan ki oplo tah ki Golkar tah kos kitu cak aing Golkar beus nu haram ki Golkar mah halal kabeh bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga
insyaallah ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan jol ieu riba jol ieu riba jol ieu riba urangna daek bae antak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah haut nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang ya Allah ya Rabb. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contohna nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan se Indonesia teh sabaraha ribu panu edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah ieu menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depag bubarkeun lantaran didinya adalah sarang korupsi timimiti ihandap datang ke luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres ieu negara teh pancen hayang beres sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan tuh urusan edan-edan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapih jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan urang boga munding boga sapi boga domba boga hayam boga bebek persik manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong eta henteu doraka rapi geus henteu mencurigakan atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga wah bisa kicek pamajikan kalah poe mula masak mun tatangga mawa kakap gede sugan biasana ieu tuh besi kos kitu doang ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana
kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikan ka paehna na kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon kitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka teh ieu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan mun endek diparaban teh ucing mun moal diparaban atuh lepaskeun kena ngencar eta ku sebab awewe tengurusan kana ucing paeh di jero kurungna neraka sarua urang boga manuk sarua urang boga hayam sarua urang boga domba boga sapi boga munding paraban jeung si hade ngagunggang-ngaganggu nalamun tidaekeun nu bogana maraban tidaekeun ngurusan nah ieu geus oe-oean bae ieu keboe oe berarti hayengan parab oe hayengan parab cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah haju kitu diparaban teu diangon teu dibawa ka gunung teu tetep bae kos kitu oe-oean tah na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim jadi aya hakim urusan perhewanan lain masalah perhewanan kesehatan anda dan lain sebagainya urusan kos kitu diurang ge aya menteri kehewanan ngan encan datang ka urusan kos kitu lapor ada apa dari mana kamu saya dari Ketos entos ada apa lapor pak tetangga saya punya kerbau dan sapi kemudian udah oe-oean kedengarannya udah 2 hari pak terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus tapi ternyata dia tidak mau ngurus dengan demikian saya takut ini menjadi siksa saya lapor kepada bapak supaya segera diperiksa oh ya siapa nama kamu nama saya Salawi agak saya Salawi tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak panggihan nu bogana sanggesa dipanggil nu bogana ditanya bapak pemilik ini kerbau betul emang ada apa pak saya mendapatkan laporan dari tetangga bapak yang bernama Salawi. Katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian, saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan kesana kemari udah kagak ada rumput ya harus diusahakan beli rumputnya di sana masih banyak tuh di sewan masih banyak di situ pun banyak babi mencek waduh katanya saya buat belinya nggak ada ditekan ku hakim 3 1 pilih jual kalau tidak diempanin harus dijual. Kedua dipaksa suruh ngempanin. Ketiga kalau dijual pun tidak mau diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong ya. Tapi jangan sampai lupa bagi 2. Aduh, Masya Allah hakim dia mutuskan kos karar itu bayar tungtungan. Be hakim nu mulus cak hakim boro-boro hakim kiai ge sarua atuh ya memang negara geus acak-acakan ulah hakim bae kiai ge sarua
mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh cak hakim teh oh bener oge sih aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar acak-acakan tuh acak-acakan guari negara urang teh lantaran pemimpin nu dua acak-acakan umaro jeung ulama sinfani dua golongan di mana-mana saluha beres dua golongan beres rakyat kabeh di mana acak-acakan rakyat kabeh geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna umumna di dunia nu salah dua kiai jeung pamarentah eta mah lain cakula cak Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggis beres teken eta lamun memang daekeun ngajual alhamdulillah daekeun maraban alhamdulillah teu daekeun maraban jual alhamdulillah selesai geus masalahna lamun memang diantarekeun paraban ge henteu dijual ge henteu encit berarti tuh gitu rapih jadi berarti negara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT tak eta teh rapih urusanna jangan rapih ya skup handap aya desa aya jaro aya RW RK RT jangan rapihan umat geus rapih teh strukturna mah naik ke luhur aya camat bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus jages puguh naik ke luhur aya bupati naik ke luhur aya gubernur naik ke luhur aya menteri naik ke luhur aya presiden endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jages sakitu rapihna urusan tanah geus puguh aya urusan listrik geus aya urusan cai geus aya urusan jalan geus aya urusan pasar geus aya kabeh geus rapi asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan aya strukturna mah rapi ngan teu bisa nyieun rapi jadi nu bagus teh strukturna anu jore mah ngalaksanakeunana. Nah, etalah negara urang teh kos kitu Masya Allah mudah-mudahan pemerintah nu balalener dipanjangkeun umurna nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui geneh Masya Allah ya negara urang kos kitu tapi masih kene aya pemerintah ge nu boga nurani masih keneh aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna eta teh ditangani ke ku pemerintah guys kuari mah bawa bae eta ke bawana teh aya engke tim pengurusna urusan coba heulanan diantarekeun heula cara ngurusanana paraban danana ti mana cokot aya khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna mimiti pemimpin datang ke hadap pengurusna teh aya rapi geus sabulan diurus ngalintuhan nah ieu Pak ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana sekarang sudah gemuk biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta nah ini bagaimana kelanjutannya mau diterusin dibayar mau diterusin dipiara kemudian bayar terhadap negara atau ini mau tidak lepas tanggung jawab ceknya saya mau lepas tanggung jawab jual ku pamarentah secara paksa jual lakuna sabaraha duit tak kebo ternyata lakuna 10 juta Daeta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikin kanu bogana wah rapih luar biasa ngeunangeun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo ngurusan haji ge datang ka kuari can becus
can beres ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh buntut sabulan mah asana 2 suku geus aduh ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masya Allah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngeunakeun ka rakyat kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke meunang giliranana genep tahun ka hareup berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 ge modar pak aki-aki. Jadi gua ya Asyaallah karim. Jadi barang geus rapih teh diutak-otek dirubah-rubah geus rapih baheula urusan haji mah rapih. Masalah sama sekali masalah. Tapi dikutra-kotrek jadi bermasalah. Mantep cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirubah-rubah naon ge. Mun deuk dirapihan. Emang gua mah kabeh di dulu anak muda na baik meuli motor anyar bukaan berkona bukaan sena itu pan jelema blon eta bukaan kabeh tinggal ulutu dan lecak bapana ai naik ka naonna ieu tinggal jok doang aing mah isin makanya cak bapakna aduh sorana digedean brotot waduh kulantaran butuh bapakna naikkan eta kan waduh kakek-kakek masyaallah mantep ini. Kakek-kakek masa kini cuman jadi netu. Ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik. Cek kaki-kaki jae laku cenah motor geus kieu. Aya lepis ya nu nganggur. Tungtungna mapan kolot make lepis. Pakai kacamata hideung. Sapatu hideung. Jangan bonceng si mbak. Geus teh alecreg kieu kuari. Teh eta kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi. Ieulah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Eueuh nun teu kaurus naon coba. Deuk ngomong naon coba. Urusan negara sampai ka kebo-kebo. Diurus tete malah kuari malik sekene encan ka urusan tete urusan kos gitu kok mau urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka kahandap teh geus rapi dibagi 12 sub. Ya Allah ya Rabbi ngeunah taya diantarana kuari pengurusan tentang hewan sia de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu keneh nu boga domba na kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minan nas di akhiratna urang rapi eueuh nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hirup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing hade. Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari. Tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Nu mentak di bejaan kredit haram. Caknya aing kajenek dibawa bae ka akhirat tah mah.
dibawa ku aing ka akhirat tak kredit aing kajet aing manggeus lah ngaji mah ngaji bae heulana aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam eulos aing mah terus bae intos daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los sakadar nyampekeun supaya salamet supaya orang di dunia ngenahin ibadah di akhirat ibadah orang hasilna mundal eta kan masyaallah ieu pengurusan hewan nah boga manuk kurang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu bikin cawa Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh maca uge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang deuk miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atau eker suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kuku manggih moal manggih ko moal aja moal manggih tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nukus kitu mah pencit bae tah nu kitu kita nu rapi sisit teh eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah tentu sabarangan mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah wahai masyarakat sakedeung deui nisful lail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak mantak alhamdulillah tanpa kotok urang mah harudang neuleuh bola tekuk kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan. Ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae setengah 4 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum udang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku sia purukutut sia zikir aing henteu mantak ke waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleuk ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara
teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana di kantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah 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 ai batu berzikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleum we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedelean dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi geus jadi mah beda keris kunyana dipais jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok oh dikiekeun hendak dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manjana mah aja make mantra-mantra gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pare yang haji bangun manggil pula agar istirahat dipanggil enak iya kumaha ya ucu ya noncu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf emang kumaha gitu lain bae jangan bisa ngabedakan iya ikhlas iya henteu iya mah suara setan iya mah suara jin atau bisa pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridnya babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres ka suku beres sia nu hitut atuh cak murid depan ka aing waduh cak murid teh beres ye guru ye sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing hayang nanya ieu guru aing kieu amat sih segin ieu guru anu luar biasa pertanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rafal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ari ka dia latutini kita mundek di doaan teh mah henteu kitu naon kitu bae lah doa ti guru teh aya nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu arti muridna panasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah nyaho kula panasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu waduh ulah lantaran panasaran kula mau balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah oleh turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumba henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu
hari eta terakhir cak setan teh mama ngalah wudu deui hitut pan aing mah teh hitut sia nu hitut oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman tuh beda lu mentak sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalah wudu beda mama sobari ngalah wudu na make nyere mama sobari Garut mah slom set turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede geus kitu babacana henteu saya bakar cerita ahli Allah beda tuh ahli Allah maka jen kukung manga gurutuk sebab ayah istighfar bae kena ayah subhanallah bae kumaha keur datang nah nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan tak jadi beda engke ge nya ngome manuk kadeuna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleu ku urang zahirna bae nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing muka lamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh pan halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kihalat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deh ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade neulah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk kitu keneh naon kitu nu rapih cai-caina periksa heula ku urang beusinga goler kakurangan dar adapun engke kena panyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mangkal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih na rapih sing hade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorangna itu keneh hayam eta teh sing hade besing ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga mandek rapih urusanana eta mun makul mun goel makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing
model ngingu ua-ua, model ngingu monyet, model ngingu ciamang, model ngingu maung, model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goel makul. Eta tetep wajib di paraban. Urang boga buaya di imah wajib bae di paraban. Sing hade lamun teh di paraban doraka. Urang boga maung wajib bae di pameulikeun daging. Urang boga monyet, nah paraban urang. Ayo terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban. Wajib di parabanana mun teh di paraban. Zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang. Nanaonan miara ucing gaya sorangan atuh ucing di imah urang mah teh mah atuh meong garong disebutna. Tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing. Ieu ucing mana ieu aya silsilahan. Ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang. Ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia. Bin anu oh ieu mah negro. Ucing ge atuh aya silsilahan. Nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ya. Ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta. Ucing dibikin ka urang kadieu ka urang ketos, urang putat gitu tengah deng. Ya ucing aja 150 juta. Jadi imah aing loba, atuh lain kucing kos kitu bego. Ucing di masih apa dibikin ge teh harayangeun. Pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi, ucingna teh anu gede anu leutik. Ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh. Di mana-mana aya pamalingan di deureuh doang ku ucing set geus boga maziah lumpat. Jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata meng nu aslina hebat. Meuli bae urang di nu ngampar teh 2000 atuh beuneu naon eta mah sintetis. Ieu mah ta ucing teh. Jadi dina ceulikna aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah ta ucing kos kitu mah 20 juta. Kuari dibikeun ye dikamasankeun dijual ye ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini. Kabar ente ku atut mending meuli Scoopy. Teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh. Anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar. Aya nu 800, aya nu 500. Mah sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik. Ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae. Nomor kadua eta anjing moal maling. Nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna. Eta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar tah mah anjing teh. Ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah bada anjing pelacak tilok ngisleut. Geus kikian we ka imana. Tah kitu. Eta ge sarua tah nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge sarua. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun we salaki nyandung. Iya kajen ngomong. Iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarua jeung herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon bae, kemudian nyana tedaikeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang, nitah 2, hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun tedaikeun ngajual tedaikeun maraban, ulah waka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon gitu di kantor aya khusus kandang-kandangna biayaan heula selama seminggu 2 minggu cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna
iya kuari geus diurus dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian. Nah iya kumaha tindakan selanjutnya, apakah mau dijual, apakah hendak kumaha dari parawan sorangan cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama berarti jual. Sabaraha hargana? Ternyata hargana 10 juta, beakna sabaraha? 2 juta, bikin 2 juta 10 juta, me cokot 2 juta urut parab 10 juta bikin 8 juta bikin. Gitulah jadi rapi ka miara ucing, miara gitu gajah dan lain sebagainya. Nah eta terapi mantap. Kuari mah dijieun taman safari, kemudian kebun binatang, eta teh wajib diurus. Mantap asupna make karcis, jang naon eta, jang ngurusan hewan, sebab mahal pengurusan anak. Panjenengan eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta, sedangkan menangna 50 juta. Panu ngurusna ge hewan kene. Geus dianggap hewan babarengan bae geus, jatuh saralati nya ge. Geus akur bae geus, jeung sapi berarti. Tuh kitu babari bae. Jadi rapih urusanana, masyaallah. Ka urusan-urusan nu kieu diurus. Walayalibu madara temenang meres karena cai susu nu ngabahayakeun waladah kana anakna, andai kata aya munding, andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual, tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya, kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperet sehingga anakna terlantar doraka. Wa malaruhalahu kumaha kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya, masyaallah. Kali mantek aya bae menteri pengairan, lain menteri tama mantri. Beda dokter mantri menteri. Urang lembur mah akur bae, urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter padahal dokter atuh lain deui nya. Ieu ge mantri menteri atuh lain deui, mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri. Untuk suntik kaya mantri pengairan. Iya urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum. Kali-kali sumur-sumur teh rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin. Anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu. Ieu solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu, tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut. Ya Allah, datang ka solokan mutu aya ruhan kuari menampung hiji tempat teh kana sampah di tanah batur doraka urang teteh miceun sampah ka tanah batur doraka teteh. Sebab naon atuh sampah dipiceun ka tanah batur kudu minta izin heula ka nu bogana. Punten ieu aya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga, mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan, begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae bali keur mah teu izin disingraikeun hese. Pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais, tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae. Madura teh luar biasa agamais, didikan wali-waliullah, tapi karakterna mah tetep bae heuras. Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh
tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin sawah sarua bae heuras bae urang Banten teh kajian kumaha ge padahal teu sakabehna heuras teu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe teh nu seuri eta kos gitu. Nah gitulah jadi solokan-solokan selailan tengah ganggu masalah ya tempat-tempat sampah salila tengah ganggu masalah ketika geus ganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu ide contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya ieu jalan kemudian ieu jalan rusak teu ngaganggu teu wajib diomean teu wajib tah cak di dieuna la yajibu imaratuha tenang bae tapi lamun geus tukang endog raragagan tukang piring jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya na ieu kudu tanggung jawab sata nu tanggung jawab na ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus kaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati nangke ditanya camat nangke ditanya lurah na ditanya meujeuhna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh danana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula teh ieu bae deuk ngurusan kos kieulan ya geus beres geus eureun deui kula jadi bupati nanti geus bisa kitu geus hayang sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can anggeus atuh 2 bulan can anggeus atuh 3 bulan can anggeus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang geus gararita tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pemerintah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah ini mah boro-boro make perak make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg ge siap lah gideg ge lain wayah zikir bari mah dipres 3 senti Masya Allah karim tah ieu mah lain di dia di Jerman mah Jerman ge orang nyontona di dia guru nama orang-orang kede aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokoknya mah nu eueuh rohan nu eueuh ruan carana teu wajib tadi diomean didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetehna gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak sia di dia masalah cak pikih
kuari mah anak nu kahiji geus kawin, kadua geus kawin, kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini-nini. Ieu mah gede. Pada teh kudu diurus. Hartina kudu diurus teh disapukeun. Kemudian aya jukut-jukutna. Kumaha cenah kiai jak kula mah sandajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los. Oh masalah aki-aki jeung nini-nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela. Wow. Haju di dinya bangsa ambrang-ambrang geus masalah. Nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini deuk susukaan jatuh lalambeng. Deuk naon deui aju nini noelan aki-aki sian noelan bae geus malhudang aing geus malhudang. Geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus. Palingnya main kerokan bae. Atuh deuk naon deui cak nini pegel ya dia aing rokan. Cak aki-aki na anjeun ieu urutan paling sakituna doang. Ndek lawan deui coba ayo kajen kuku mah ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan. Cenah pan ieu jadi teu udang nyaho cenah teh sakikieuna bae atuh. Geus beres. Tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna. Oh datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los. Hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna? Ore pucuk arasup kadinya jameureun pajar gunung teh imah teh. Atuh ngahiji jeung ore ai betah mah. Datang kadinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing mah betah mah kos kieu. Atuh masalah tah salilanya betah hirup kos itu los. Tah geus tuh. Cak aki-aki cak aing geus kudu. Cek nini-nina nu marah teh kamari atuh. Kokoret cek kiai ge teh kudu aya urang betah mah. Guys, aing menurutan kiai bae. Dasar males tempat tadi ngomong. Terus kokos masak, ayo orang teu lapar teh kudu masak. Urang isuk-isuk teu lapar, kudu masak. Sore teu lapar teh angin atuh teh kudu. Atuh geus bae ieu mah urang masak sote urang na lapar. Ketika teu lapar atuh ulah. Sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los. Ieu masalahna mala ruha lahu. La yajibu imaratuha. Tapi ketika orang tenyaman di imah eta tenyaman perlu dibersihan jang kenyamanan tenyaman lo baju kot bersihan gitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna ya aing mah geus kolot teu betah lo bating kamar sieun pan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun ja eueuh sasaha berenang di esian kuno gaib tama tuh geus aing mah kuari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau esian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah ieu bapana kudu dikagrogolkeun cukup pangieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus we gede teh ieu jual gede teh ieu atawa ieu mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian oh masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majelis nah ustad tadi tah non esuk ngaji bae di mana di mushola pas sedek-sedek kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ieu maki ieu geus pararindah kabeh anak aju kuari gede jasa ieu nah ieu mah yuk urang di dieu bae ieu nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki selain bayar mah lulu gara-gara gagolkar jadi mainna duit baik insyaallah solokan teh kantor teh imah teh majlis teh kemudian atuh ayeuna mah mushola teh masjid teh teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar oh masalah udah ngadangdanan musola padahal mah ieu musola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah musola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi
lantaran imah bararagus KBG musola butut padahal mah fungsina teh masih muat kene diomean demi syiar masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah imah itu gedong imah ieu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai musola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerelek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu naon kitu ngan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah ieu urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus ieu tak ngabangun gitu teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang kadinya kamangpaatan kecuali kieu ieu musola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu musola na yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung non gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun kira-kira urang sabaraha sabaraha ieu jam magrib geus modal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah bu gede jasa ganjaranna kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun musola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur di mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikih kos kitu ya mah urang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang ka imah urang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangganing nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeunculak cileuk mangganing ngampar di tengah imah ajuh nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun ka teja godomrang Ida pikir dah tuh jadi rapih jasa ieu agama teh datang ka nu kos kitu mun ku urang dibahas secara panjangna engke ngabangun teh aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu haram tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha bahasa teu wajib teh ya jatuhna ke kana naon cek usul fikih ditotor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna dilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji memandak mulai ti kuari dula deuleu jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi aya nu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di nagara lapor ternyata orang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah nagara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun salah sahijieun urang bae atuh nagara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang meunang ganjaran rapi nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan kitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya ayat pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung malah ruhalahu
eueuh rohan hutan, eueuh rohan gunung, eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus, ditata sedemikian rupa. Ieu gunung naon ieu? Ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer, pibahaneun granit, pibahaneun keramik. Sok urus. Ieu teh boga saha? Boga pribadi, endek dijualna terserah pribadi. Ieu mah oper alih ku nagara, sok jang nagara, mun nagara carita nagara berarti jang rakyat. Betul bahasa dari rakyat untuk rakyat. Eta bahasa ngeunaheun jasa. Ti rakyat ka rakyat ku rakyat, enak kadengena. Tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna. Eta teu ngeunaheun teh mun ngadenge kos kitu tah. Geus aya babatokna tah. Masyaallah, tah eta teh nikmat jasa. Ya. Nah dia kuari kali nah dia kali maya maja berarti menghasilkan naon? Menghasilkan mutiara, dirinya teh aya batu-batu kali maya. Nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endek mah. Ieu ternyata ieu mah anu nagara, urus ku nagara. Lantaran kali maya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang. Ke di Jepang diolah, dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia. Emang gitu bae di Indonesia mah. Emang gitu bae, uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli. Emang kos gitu bae di urang. Emang kos gitu bae di urang mah besi diolah ku urang luar, urang nu meuli. Jadi salilana urang mah jadi konsumen bae. Konsumen teh insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu. Selain daripada Habibi teh bermunculan, tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara. Mau ditanya kurang tetap ngabaju ke negara, siap ngabaju ke negara. Ketika usul ke negara, kami dek mengajukan negara, cak negara can aya porsina kakarak boga 10 gelas, ieu geus beakeun kabeh, jang maneh mah dibagi dua bae tuh teu hayang. Kos kitu contohna. Dek datang ka maju iraha di Indonesia mah. Wabeh urang luar bae. Ketika nyieun jalan tol Prancis, Jepang, tuh Jagorawi, citu luar biasa. Urusan kuari ku negara urang bisaeun yeun jalan tol Jakarta Merak Gorobag teu bisa liwat. Gorobag teu Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa, pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa. Naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia. Padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun. Dia nyele nyontoh gambarna aya, tapi ketika dipraktekkan ke orang Indonesia jadi jalan kebo orang nyamayar nya badegdog bahasa mana teh badegdog. Nah etalah orang Indonesia teh kunaon boga wawatek kos gitu teu rek ngabajukeun negara. Masyaallah kula mah medak begitu cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta. Jalan dah rapih jasa. Cek jenama Singapura Singaparna Tasik. Teh rapi di luar negeri mah. Di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor. Sebab naon ngaganggu ka batur. Jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sabatu urang. Aya urang ieu urang nyetop ya mobil bus di deuleuh da sepatuna kotor. Oh ditutup dah. Itu meunang datang ka magrib moal menang mobil atuh. Wow di urang mah komo urang rangkas bitung mah. Waduh geus ngan teu singkal doang anu dipaten ka mobil urang rangkas bitung mah tuh. Masyaallah. Keur carita urusan ti mimiting urusan manusia datang ke tahapan abid nu edan, kemudian tuh nun teu boga indung bapa berarti yatim piatu, kemudian kuari mah hewan anu didahar, hewan nu teu didahar sanggeus teh hewan, kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan, jalan, bangunan, gunung-gunung dan lain sebagainya, hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masya Allah, jangan ngeunaheun jasa nikmat jasa. Coba kuari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa kuari dina ayana mahal ka bina-bina, padahal
Indonesia di Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin gua 28 provinsi atau mungkin gua dibagi-bagi leuwih eta 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema urang deuleu ke Palembang urang deuleu ka seberang ka ditu ke Medan tangkal kayu tapi urang kuari mun deuk meuli Banjar bae ndek meuli kayu bae waduh hese dina ayana mah ganti kuari mah ulah meuli kayu meulina baja ringan orang nu boga pabrik baja ringan geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos karar itu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teh nikmat tinggal ngurusan doang ganjaran gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantap bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neulekeun nu di luhur ganti mobil deui Masya Allah eta dasina ku ngambai teuing bintang ku geledai teuing di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna. Aduh, aing asup nyogok, kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeun anak. Digawe mah digawe bae barang asup digawe, tas asup digawe jadi nguruan awak. Mikiranna eta bae anak di imah datang deui, pamajikan keureuneuh deui. Imah can boga kontrakan can kabayar, dahar pan terus bae. Kabeneran dipecat deui bae. Ayeuna le TV, waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge. Hiji-hiji acan bukan ka dieu. Rapi. Tinggal dada bae. Laporan orang kaluhur teh demo atuh bukan saha nyisiran sia nu rapi, tangkorak sia. Tinggal perut bae pan ge. Ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur. Karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marawa golok. Rakyat anu teu pararuguh ye kuari ye kedudukanana dagang hese dan naon hese gerakeun ujianna dibeuleum istana. Hayu coba kuah anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jeung teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gente ngadenge bupati meuli mobil deui anak mage luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur majuloh jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh orang berangkat nanti pemilihan gubernur pilih ku sia atut pilih ku sia sia kamari tah cenah yang stabil tapi ketika ku orang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia nah ieu balikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba. Nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang. Lamun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i. Eueuna naonan di Indonesia. Lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi. Berarti urang geus setengah abad make demokrasi ternyata kesenjanganna lebih tinggi. Apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki? Pan tinggal kitu doang. Perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yuk. Cangnya ulah hese korupsi make Quran mah.
kurang gitu maling potong kayak aing isinnya gubernur jadi potong nya bupatinya dipotong panai maling potong cak polisi embung kurang itu pan aing anu sok malingna potong namanya polisi uleungeunna mung sieun make akuranna sieun ketiga ya lamun aya nu zina ranjang ulah kurang gitu pancak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok nawaan cewek engke aing mah nya DPR dibunuh emang kumaha gitu DPR urang naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik urang tuh kiai wa min dzalik deui lah ka hiji deui panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang ieu deui nagara geus acak-acakan kan kiai nya nyahoanan lainnya nyahoanan jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing cek nya bu kiai kula kerja di pemerintah mana ceri kuari ngaji buat jelemana jendeng yang contoh tuh mah cek nu saya dan aing mah henteu setengah nama sia kitu ayo deuk kumaha teh atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum Masya Allah atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek dai bisa ngomong kumaha tapi dai Golkar teh keur carita kos kitu mentak deui iwati urang mah deui hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga kemudian urang ngadoa ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah pemerintahna diberi hati nurani rakyatna diberi jernih nuranina sehingga disalamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat amin ya robbal kitabul jarah wallahu a'lam bissawab billahi minasy syaithanir rajim onta bahirah teh onta anul allati yumna udarruha litawagit onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes teu meunang diperah teu meunang diganggu berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan onta tersebut sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh eta onta teh terketahui diopenbarkeun dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman negara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu Masya Allah eta kos kararitu baheula mendak atuh pala yahlibuha ahadun minan nas nomor kadua aya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun ceknya na tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu alalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta bos gara itu hasil maksud anu luar biasa
ya urang duma deus onta jang patung saibah ngaranna aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngora keneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngora keneh ieu onta lamun anakan engke bikang anak pertama bikang ke anak kedua deui bikang taeta anak pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalaki nama bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mendek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakian berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin opo tegas gitu dah aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yadribu darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang timur tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika teh eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantap meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah na teu jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab meureun ye onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu ta ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu tetep pemahaman orang jahiliyah tetep nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala saibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib
tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijieunaan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hateletikna mah nya ge atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu madrasah kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran, Irak terutama kadinya Saudi Arabia, Yordan, Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram bertepatan yang 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeuh geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak ulang ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek santunan yatim piatu teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi teu kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isineun kiaina ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ieu teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari-kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoa geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah iya keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanana teu ngarti bodohnya na teh mendak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah
diberikan nikmatan anu luar biasa yuk orang dahar di sawah sedekah bumi ti ditunai jahiliyah ya nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya terus bae jadi di Yogyakarta masih kene di Jogja mah loba jasa mun urang ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu pabidahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh teh termasuk naon gitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah maulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nya ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna ketika ditangtangan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takerub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah instruksi ya Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tanu kitu mah haram tanu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halal ke nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Quranul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuan anak ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana kami manggeus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami manuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an ku ari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya kene ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui
eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos Allah jabab boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah geus kitu mah tolol. Lain potongan ustad mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Oh, pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal abidin pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya? Ayo ka dieu ye ka sorga mah. Tan. Kurang pan ka dinya sekupi. Izin biasa. Ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Itu kebayangkan aku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia geus ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula atuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tanu kamari teh tobatan kumaha belum sekupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa masyaallah. Jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae daek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo ce maju siap pilgub pernah terjadi milih mana yang benar. Emang geus kanyahoan benerna geus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura kadarieu ayo atut sia endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan di aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah cakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sabah urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ja aing mah nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak seutik masalah guys ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang ka WH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5
lain lalagaan namanya namanya dari pakai karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setik deui nanda eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta wae tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna